eta shalawat burdah lamun dibaca kuno kereune babari ngalahir geus lamun bulana mun anu reuneu eta bengges mun bisa mah macana eta bisa magerungan bae eta bantak babari ngalahir aya dirinya nado mana eta ya sohibal wajhil jamil pohon aya geus ngomong lain ki aya yang tadi GI geus apes ti heula jadi makuri'a maulidun nabi fi mahalin au mahfalin au makanin ila burikalahu lamun tempat dibacakeun muludan maka eka tempat bakal dibarokahkeun atulah amin acan macamah ih ngaminan bobongkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala aidan fi ayatin ukhra wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabam muajjala cai tah kue na bakal dia mah ngap lumpang sakit tuh kayaknya. Muqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq wa qala aidan fi haditsin ukhra idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin al hadis gegeraan ya geus peuting apa orang tutup ku doa bae ya di jam 2:30 kurang 5 menit lamun tutup ku doa cocok entek bajuri cocok biasa bangkong belentung ya. Selaku pengatur acara anu ku kaula dipika hormat segenap keluarga besar Bani Mustafa anu ku kaula dipika hormat al-alim al-alama fadil mutafadilan bi ilmi pangersa Abah Haji anu ti Panigelang anu tadi ngomong kuari balik kurang doakeun mudah-mudahan diselamatkan di perjalanan mana marek acara deui ka Anyer mana mah loba duitnya di dieu 6 juta di ditu loba duitnya barang kulama lah di lembur sorangan ieu ipes harepan aing lah balangsak beka dulur beunghar manitah batur pan sial eta aparat pemerintah nu kaula dipika hormat Bapak Abri, Bapak Polisi, Bapak Dewan, Bapak Hasan, Abah Haji Hasan PM anu rek nyalon Golkar mudah-mudahan kapilih ngeunaheun bae ari boga dewan tatangga mah urang demo nanti kudu ka kota ka imahnya na bae moal sepanduknya atuh heueuh janya menang milih urang atuh aya nah bae geus menang Mamang Haji Hasan kami beulikkeun motor listrik hiji mah henteu pira kahayang-hayang motor listrik doang jeung paranti ieu eta bae lah ieu teruskeun ya ini konyol tadi masalah muludan berikut haul geus dibahas ku guru urang ti Panegelang ari muludan nya muludan kos kieu kunaon urang muludan nuturkeun kolot baheula bae nya baheula ge muludan ngan baheula mah teu kos kieu nya mangsur daya nya
di masjid Asyrakalan beti mantas Jumat datang ke asar barakatna geus dibungkusan teh cau siring sa sisir nu 2 sisir nginumna eta limun nya waga eta nginum limun kos anak Cina we baheula mah atuh baheula panai ngomong eta tolol nginumna limun saparila deui nya nyabunya encan aya kos kieu mah dipicung ge ini mau baru barang aya TikTok we kos kieu ngan TikTok Shopee mah eueuh eta dihapusnya kudu kalajada bae mesana angel lajada mah teu carak TikTok mah sapoe ge datang mesan sekas atuh nyaho tolol aing boga HP tah baheula mah paling marhaba emang mulud dan asli mah kitu ieu eta ieu mah perayaan mulud ngaranna ari mulud dan asli nama maca assalamualaikum datang ke anggeus di mana mun mahalul qiyam atuh barjanji atuh datang memeh wakana lamun maulid azab masing-masing eta muludan nu asli tah ieu mah perayaan hajat muludan encan make cacaramahan kieu eueuh cacaramahan aju aya mulai cacaramahan tokos kieu panggungna ge ieu mah jeung kiai mahalan panggung kiai mah 2 juta panggung mah 6 juta ye nu edan bikin kaki kiai tolol sia teh goblok pikiran pan lampu kudu dibayar ke sia bener nat nu culak cileuk tah rek ngajadog kita beungna ye teh nyaho tapi nya aya kaluhurnya pegal bawa ke gieu wae ngulukan anyar ieu mah salon Mang Haji Maman bagus ieu lah baheula mah sompok nah sompok mikna ge urut salon dibungkus ku sulampe geus barase urut MC na aki-aki pan dibikin kaki waduh botai kuku amparna ge urut meh gabah kiai mantah saramah kesrek karatel ieu muludan pertahankeun ku urang ya ieu jelema masyaallah ih mun gak bulu punduk kula mah loba teuin kula nu malik sieun loba teuin mah dulu masyaallah ulah dianggap teh diganjar gigian mang jadi diganjar ieu panca kiai lamun tempat ieu muludan di dieu si deui nya atuh tempat ini barokah boga Cina lain ieu lain si ke Cina nu untung maju pabrikna gara-gara dewek jeung muludan kaneuna lamun tempat dibacakeun muludan cenah yeuh nya cenah ieu mah cenah yeuh nya kula mah lain kiai yeuh beneran rek modar we kabehan ye bajuri sama teu percayaeun ye nek kieu-kieu di lembur sorangan moal keren aing nyawa modalna komo Mang Matin mah lah si Robet nyawa aing korengan keur leutik sial paneta kiai ongko aing sabut Robert binaria tah Mang Matin atuh kos oma raja dangdut atuh di lembur mah biasa bae kula cenah kiai nggih kiai sabulan mulu doang geus beak bulan mulu mah boro-boro panen pacak klik tolol aing mah sesaki Jamal anu geus pecak linglung karak muda gaing jadi salah kayak itu becana tuh lah nutlak laku tewak lumayan bae lah jeung meuli pulsa henteu los watein bae geus ulah ngaji lah puyang ngaji mah nya overdosis ye ngaji mah ge kieu bae sia balik aju subuh henteu pan kaberangan alasan mantas muludan Gusti geus jeung bapak kolot bae tah lamun tempat dibacakeun muludan eta barokah geus urang ye nganggur di mah eta bae geus barjanji baca ti aljannatu datang ka hamalul qiyam atuh marhaba ja sorangan bae bari ngedeng tanaon jeung batur mah sok dianggeuskeun ka shalawat burdah ibu-ibu aya di pangtungan teh qosidatul burdah
karangan Syekh Busiri anu ngomong Busairi eta salawat burdah lamun dibaca kuno kereuneuh babari ngalahir geus lamun bulana mun anu reuneuh ya eta bengges mun bisa mah macana eta bisa mah gerungan bae eta bantak babari ngalahir aya dirinya nado mana eta ya sohibal wajhil jamil pohon ari mah geus ngomong lain kiai yang tadi GI geus apes ti heula jadi makuri'a maulidun nabi fi mahalin au mahfalin au makanin ila burikalahu lamun tempat dibacakeun muludan maka eka tempat bakal dibarokahkeun atulah amin acan macamah ih ngaminan bobongkong aya amin matas pagawean muludan tah jadi muludan eta mengingat kembali nganyaritakeun deui tentang akhlak nabi sebab wa innaka lahulukin adim cek Allah dina hadis qudsi eta dauh Allah anu henteu ditulis dina Al-Qur'an bahwa di Kangjeng Nabi Muhammad eta aya suri tauladan atawa contoheun keur urang sebagai umatna Nabi mah teu sombong naon sombong boga rasa sombong masal boga rasa be sombong jelema mah negeulis ngarasa geulis beunghar ngarasa kiai ngarasa kiai ji kiai ge loba nu ka neraka mang ulah konyol ji balagu ye kiai ge ka neraka komo lain kiai geus gua rarapeng kos cak-cak meureun loba kiai nu ka neraka kiai nu kumaha nu ka neraka loloban tuang caramah waduh gawatnya eta kiai ge loba nu ka neraka ahlul fatawa ahlul pitwa nu kumaha kiai nu ka neraka nu teu ikhlas naon ikhlas ari ikhlas mah standar lamun cek di alam teh mah di alam teu mantak bekah liang irung di paedo teu mantak pendek sakitu bae tah ikhlas tah ieu kiai tukang caramah ditunjuk ku Mang Matin kono li Mang Matin yeu je ya si Robet siapan tukang magahan jelema sia tukang caramah kunaon sia kucuprakan di neraka teu ikhlas kumaha teu ikhlas aing mau ngomong kebal capek amplop leutik tah teu ikhlas lah wayahna ka neraka teu ikhlas sedangkan urang ibadah hayang ikhlas hese mang hayang ikhlas nya hese hayang ikhlas sabab ikhlas mah pagawean hate henteu bisa ditempo ku dohir manusia urusan ikhlas mah anu nyaho Allah subhanahu wa ta'ala ari kula mah ikhlas komo ieu mah jeung dulur kabeh jeung naon duit teh leutik mah jadi snabe ngain ji duit mah kasar telenges duit mah teh nyaho dulur teh nyaho babaturan sanajan dulur jangan jeung mahdi atuh dulur mah dulur bae ji bisnis mah lain deui atuh bisnis nah Kangjeng Nabi mah teu sombong Pak makana diangkat ge derajat ku Allah bahkan pang eueuh anu bisa ngaleuwihan derajat Kangjeng Nabi hiji rumasa Nabi mah kadua musibahna bertubi-tubi jeung luar biasa sami Nabi ge ngalaman hirup suwe kos urang leuwih suwe ti Nabi daripada urang makana mulia ge musibahna leuwih parah kos urang mah hayang deket jeung Allah dibere musibah tepati gede atuh jah moal bisa sabab lamun hayang deket jeung Allah mah kudu bisa kudu banting tulang nahanan musibah suwe Nabi ge pernah Nabi kuli nimba ka Yahudi teu nyahoan Yahudi teh mun eta Nabi kulit nimba cai duit teu boga kuli nimba meujeuh ngangkat cai emberna ragag carekanan ku Yahudi lak-lak dasar tolol sia karake gawe deh aing geus ngarusak timba tuh suwe pan eta duit teu boga mun urang teh meureun motor meunang nginjem
pakai ngojek tetangga pelebah bunder anu ngarampok dibegal pan suwe teh hirup balik ka imah lempang di gaudang pabrik di Cilongok di udag-udag anjing keur ngitung suwe. Nabi sarua Nabi mah tawadu, Nabi sok ngaliwat oh sok babacakan cek Abu Bakar teh urang babacakan yuk hayo cek Abu Bakar beas kula cek Sayyidina Ali kula anu meuli jengkol cek Sayyidina Umar aing nu masak cek Nabi kula nu nyiar suluh tawaduna. Pernah aya awewe datang ka Nabi endok ngomong rahasia ngan rame cek awewe Gusti sabenerna kula aya perlu ngan rek dicarioskeun isin cek Nabi oke ari isin ulah dia hayang di mana ka panghijeung kula tawaduna Kangjeng tawaduna Kangjeng handap asor Nabi mah naon tawadu ngaran tawadu teh bi an lataro linapsika kodron wala kimatan ngaran teh sombong teh tawadu ngaran teh takabur merasa diri tidak ada derajat kedudukan sama sekali eta ngaranna tawad teu sombong kos urang picung bae gitu di ibu-ibu tah babu ibu-ibu pang bager-bagerna aja lah makbunya gitu kenceng bager awe mah urang lamun bawa pamajikan deh jadi naon bawa benar karena jasa pamajikan urang kara rasep kelek diletakan keremi kuat ditonggengkeun make sedotan aqua di kokelan keremina kenceng ten kacolok bolna atuh ku tawaduna awewe benar makana ya bu ya seragam mana ya PKK tanaon ya awewe ya awewe panggilanna ka surga cenah mah eta ya nu haladir ya potongan-potongan ahli surga ya tuh kenceng iya bener mang sanajan wala kasalaki ka surga jeung sungut-sungutna moal beheungna doang sanajan pernah notrok hulu salaki make sapu injuk jeung sapu-sapuna awe pangheulana ka surga mang dibandingkeun urang mah sing hade jadi lalaki ji nya capek urang pae ka neraka ieu direkamnya naon garah isteklit eta video naon ulah lah bisi laku teh aing bisi salah bolon kanyahoan ke deui bisi salah ulah mah direkam kieu bae lah di lembur sorangan ieu moal kebal ngan 500.000-an aing teu pede usah di lembur sorangan mah aing kanyahoan ngabohongna engke heula anu kombali kaya muludan ya dipertahankan ku nama kia lamun emang iya di dia nges matok iya mah lain ngabejaan lainnya kan ngomong baik kulai sukan kaharti atau lain ngabejaan lain ngabejaan mau kolot ke budak lamun emang nges matok kia iya Bani Mustofa teh sok ngayakeun haul ngayakeun muludan berikut haul ulah haul berikut muludan berikut jadi haul numpang kana mulut ulah muludan numpang kana haul sebab muludan mah perkara bagus haul ge bagus ngan muludan mah leuwih bagus sugan bae barang anu bagus numpang kanu leuwih bagus jadina bararagus tangke mah ieu lamun endeukes kieu teh mah ieu oh dia anu candak aya upama di dieu yah kula ge ilu haul kolot kula ilu haul kulut kula aya 20-an bae pan gede jeung mer kiai pan lamun ku Bani Musa teh mah haliu Haji Madi geus teu usaha geus balangsa geus teu jadi borsonalia atuh tinggal mau botak bae ku ari deuleu keluar ka jero we nyiduh bae geus meong tah ieu masalah muludan naon sababna dulur ieu urang ku ari geus modern hirup geus modern ku ari mana buktina pager ku mah hurung bener oh sumur cai aya ngorolok bae mun aya bangkong belentung bagus tah geus modern urang kuari mah bikang ayeuna mah garulis tuh bajuna ge aneka ragam deh baheula mah nya hayang awe paling make baju nu Italian teh na ye baju urut LP
mainan ku ari mah geus marodel baheula mah ulin ye paling ka humas sadinya tanggal jambu teh ya njot-njotan atuh baheula mah naik tiluan genepan jot-njotan golali oh eta nu apal eta budak baheula eta baragbag berubuh ku ari mah geus modern mainan bener geus nu main ucing-ucingan nu main inglo betul kang ngomong-ngomong malah Sunda di lembur sorangan hese ku ari mah ja incu belajar na Malayu jaminan tuh orang bawa orang Lampungnya orang Jawa ngomong Malayu cek makola teh euy itu kotok makanin remeh itu atuh gebahin cenah entar titit lo dipancong lo cenah ngagitrek ta Malayu atuh Malayu picung ieu moal cenah lah waduh kaki gua nyeblok ini kaki nih sampai nyengham nih kukunya di Jakarta mah nyenghamnya tilok ditajong borong kota mah tamulu dan ta karena kuari mah zaman modern ya awas ya picung kuari lain picung 80-an di mana agama di akhir zaman ada di ujung kehancuran wih gak ngomong naiknya biasa we lah luar serangan dia Islam dijamin ku Allah moal leungit tapi tengah jamin Islam dipicung bisa kekal pengertian maju jeung mundurna lembur urang ada pada punggung generasi muda sementara pamuda kuari teh nyaho ka agama oh bener karena naon nyahona ciu naon deui vodka naon deui pet dengdek topi miring atuh nyahoan jak kiai aing ngopire nek kira da aing sombong lain lembur sorangan topi miring benar awas emang Yahudi Nasrani mah pagaweana kitu ini geus ngajadikeun sejarah zaman artina alur masa itu yang akan terjadi seperti kieu di mana Rasul ngadau sayati zamanun ala ummati nanti akan datang pada umatku engke bakal datang ke umat aing engke bakal datang ke umat aing eta Rasul ngomongna ratusan ribu ke belakang cek tukang ngaji mah sin huruf tanpis tadulu ala zamanil ba'id nanti eta keur zaman Rasul berarti sekarang sudah datang pada umatku di mana di akhir zaman al halal ya'ti kotrotan wal haram ya'ti kalmator perkara halal barang halal neangan duit anu halal datangna saeutik kotrotan satetes wal haram kalmator ari barang haram mah datangna ngogoblog ku hujan artina neangan rizki anu halal hese nu haram mah teu nya hoja teu neangan kula mah nu halal mah hese ieu kuari hirup ieu seusil ge keur balang sakit jelema ieu ieu teu garablek duit sabenerna mah ieu atuh nyahoan ija kabehan susah ieu mah sa Indonesia sarusah tukang limbah nepakan tarang bae dewan tah pade mengsret boga duit dewan Gerindra loba jelema datang ka dieu wawaniana mere duit moal bener al halal ya'ti kotrotan wal haram ya'ti kalmator cek Nabi engke kuari sudah terjadi urang neangan barang halal hararese sedangkan bapak-bapak nu neangan barang halal kasab halal eta dirindukeun ku surga ye bapak-bapak ye calon-calon surga ji kudu amin teu yakin amat kai ye sanu bakal ka surga karyawan sanu bakal ka surga pedagang sanu bakal ka surga nukuli eta dirindukeun jelema anu kuli min kasbil halal al jannah mustaqatun surga merindukan ilal humu ila ashabil humul wal gumum ka bapak-bapak nu pusing jeung lieur min kasbil halal neangan perkara halal ji udah ngapta ibadah mah lain kiai bae nu tukang ibadah aya kiai eleh ku pegawe
Iya bapak-bapak ya, naon sababna nganapakahan pamajikan hukumna wajib, maka gawe ganjarana wajib supaya halal ya gajina atuh pakai peraturan pabrik satu jam umpama 3.500 mun lip setengah menit atau 5 menit dipotong balaga ngising padahal yang ngarokok tanu 5 menit haram. Tuh bapak-bapak makanya termasuk Haji Mahdi jeung para incuna keluarga anu soleh tur solehah ngahaulan bapak kolotna jeung abahna naon sabana capek jadi kota laki benar ulah teu capek hulu sia ceng waduh babak belur capek hulu dijieun suku-suku dijieun hulu ngabelaan anak pamajikan benar capek geus ya supaya ngeunah hirup mah ya pan kore modern membantu ekonomi suami pamajikan ilu usaha beungar henteu nambahan hutang mah heueuh geus ibu mah ngajedog di imah kena urang usaha mang naon bae hayo dengan duit meling kotok ta meling motor cenah ditelok polisi ngeunaheun dewek anu ngaganggu hees tibra bener na kudang duhor los buktina asal ke mah geus kitu isu keneh geus digeber-geber ngagoreng kejo ieu mah henteu pamajikan pan membantu ekonomi suami ilu jualan sayur endul tuang endul jam 2 keneh geus ka pasar kemis geus make helm make jaket no rentas salakina hudang da ka mana sia ka pasar ka jam 2 ieu mah tolol pan isuk-isuk mau jelema tuang dagang juri gabeh itu salakina hayang ngompreng heula boa ka dieu heula sakedeung disikut tuh pemajikan sore teu naon cek sia capek coba eta nok ngompreng pas ya heula puyeng pen ka hulu ih ya tuh lieur jalir 2 hulu tah mah moal ngarti budak orang mangalocok sia gedeng ge daek teh daek pamajikan ya kewajiban bener bu calana dibuka nang karak be helm teu dibuka bu kacana kuatruk eta di ditu nama dia kokonyoleun beres diompreng ku salaki teu ngisang-ngisang acan sabodo aing mah loba leman los serebet make calana brut ka pasar datang ka tukang tempe cek tempe teh cager teu cager mah aing moal ka pasar datang deui ka tukang bandeng bu sehat atuh sehat gering mah aing diimpus tolol balanjau barang-barang dibuakeun ka kandek eta bikang mikiran bae jelema kunaon nanya cager ka aing naik motor darang-deng barang ngeluk teh aduh pantesan nanya cager horeng salah make calana ari cangcut di luar lepis di jero atuh sia geus megaloman toh bikang mah cicing diim buktina ih lain nggak beresin urusan salaki nyun puyang benar imah ranggem ku horeng ngal burit nagih teureun-eureun kedeng-kedeng uluk salam cek RT keur irang ngadukun ieu jelema katamuan horeng nu nagih ngabrang bae tah ieu urang ku ari neangan barang halal teh hese Pak bener jang geus ngomongna Rasul saeutik secara engke mah di zaman akhir jelema bakal kuabeh ngakanan barang haram termasuk kiaina nyaho sanunya anu menang pakong bikin ka kiai menang slot meureunan atuh peureum bae kiai magah ngaji nundutan be ngariung ge atuh teh nyaho ieu bakal ditabar ka mah ka kiai-kiaina urang kuari benar sedangkan bapak lamun urang masih berupaya mempertahankan neangan barang halal itu dirindukan ku surga cek surga berikut bidarina geraka dia calon suamiku gerak rindu surga jeung bidadari ngarep rindu kalalaki anu usaha barang halal tuh bapak perjuangan bapak benar cek Jamal teh mah bener iya suksesnya seorang anak itu karena jasa kolot bener kemenang anak berbangga nih hasil saya ini punya saya pak kolak bapak sia dikamanakeun ini saya ini hasil saya ini khusus saya hari mah jeung abah urang
ngamanakeun tempo kacape bapak ji luar biasa. Urang sakola di modalan ku bapak, mesantren di modalan ku hayang gawe eueuh jeung mere duit ke perusahaan minta ka saha ka bapak, kawin bebeja ka saha nu ngamodalana bapak, tilok ngadenge anak ngabolan kolot kawin. Ya tuh coba tilok ngadenge anak barang injem neangan duit jeung ngawinkeun bapana. Ye, karena keharti. Hayo siaran. Cek anak teh, coba nginjem duit ya. Jeung naon abah aing kawin, tilok ngadenge. Benar? Tuh jasa seorang bapak, betul? Nah, iya surga merindukan orang-orang yang mencari usaha halal. Lamun usahana halal, maka dialah ciri orang yang dirindukan ku surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah aya jelema datang ka Nabi lalaki, cek lalaki, Nabi coba kula pangpentakeun hampura ka Gusti Allah sebab ieu kula loba dosa gede. Cek Nabi, boga dosa naon mang? Lah izin nyaritakeunna. Eta Nabi marah. Cek Nabi, sia maksiat ka Allah teu izin. Kunaon hendak mengakui salah sia ka aing sebagai manusia kudu izin. Pahroj keluar sia bisi Allah nurunkeun siksa aing kena. Pakhoroja keluar lalaki aisan wa abisan sedih jeung berduka. Mejeuna lalaki keur di jalan, malaikat datang ka Nabi. Cek malaikat, Nabi kunaon diusir jelema itu? Boga salah Bril. Cek Kangjeng Nabi, CSI nya nama Bril Kajen. Boga salah Bril. Ye, salah apa yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah? Justru itu adalah ahli surga. Kok ahli surga? Karena eta jelema boga anak awewe atawa lalaki leutik keneh mun uih ti mana-mana, kalau pulang dari mana-mana sok babawaan dipapag ku anakna atoheun anakna, maka waparhus sobi satrun minan nar, atohna anak menyambut kedatangan seorang ayah penutup bagi seorang bapak asup ka neraka. Eta meureun mun baik ti urang sok oleh-oleh geus urang mun ti mana barang bawa bae jeung anak urang nu leutik keneh teu bogana naon atuh newak-newak simeut di jalan. Eueuh simeut orae paeh dik. Atuh naon eta atuheun tah. Jadi ternyata Bapak, ya nya, surga diraih bukan hanya saja oleh seorang kiai, bukan diraih lain ku ki haji, lain ku tukang ngaji, urang ge lain kiai, lain ustazah, lain tukang ngaji bisa masuk surga. Banyak jalan menuju rumah, ngobuadeg jalan ke surga. Bikang hayang ke surga, babari bu. Teu kudu duha, teu kudu tahajud, teu kudu uprak-apruk ngaji, teu kudu. Cukup hees jeung salaki ulah make calana. Ih, hayang ka surga hayang geus mun hees be geus. Ya eta urusan mah benar. Tah jadi ka surga loba jalan apa pengertianna kieu, sarepot kukumaha urang sadoraka kukumaha urang sabadung kukumaha urang jangan pernah berkecil hati. Sabab Islam wabeh ka surga eueuh nu ka neraka. Masuk surga aneka ragam, aya nu ngaran sarua makana mere ngaran sing hade berean mimiti Muhammad. Sabab jak Nabi man wulida waladan walam yusammi Muhammadan faqad jahila. Lamun di antara anak-anak urang ngaranna eueuh nu ngaran Muhammad hiji-hiji acan bodoh cek Nabi. Nges berean be Muhammad mimitina terserah kali itu nama Nuk Muhammad Elias Pikal asal berean Muhammad Nuk Muhammad Sengkleh Muhammad Loco naon metang sabodo Muhammad budak tanaon asal berean mimitina naon sababna cek Allah wahai malaikat apakah aya hamba aing di neraka nu ngaran Muhammad? Cek malaikat aya Gusti angkat pindahkeun ka surga tuh ku berkahna ngaran Muhammad. Jadi baheula mah dipicung nu keren ngaran kuari bae berengai kontrakan pacul
pengki bilik dame maju zaman perang meureun maju Indonesia mereka dame lahir ulah gagah mang dame mah waduh sia mun pae digantung punyana sapeda gitu tiang listrik sieun mang dame mah ngan eta suena mang dame bolonnya mang dame mah aing nyukur ka nyana anu nambal sapeda dicukur heula sabelah pan sial pinter otakna mah tah dame nambal angga atau aing kacukur atau sabelah doang ih urang nek ini penuh sabelah buuk sial tah dame aya bae otak Jepang nama surga tah hartina sebadung apapun jangan pernah berkecil hati sebab variasi Allah ngasupkeun ka surga macam-macam ngusum ka surga aya RT pengelola ka surga bi konyol teh RT atuh eta pan meureun tok-tokan meh huluna make hihit ku ibu-ibu sembako tok dibagikeun RT pejabat loba nu surga halna kieu loba nu ka neraka pejabat ge loba nu ka neraka jadi macam-macam kas ulah leutik hate aing mah jelema Badung jauh kana ka surga ceblek nu kitu mah ceblek nu kitu bener aing mah tilok salat jauh kana bener ceblek nu kitu mah kudu gede hate Islam mah kuari Badung boy isuk mah leuwih neueur ya tu beak neueur mah cager jelema bener geus beak jalma bener jelema mah kuari aing Badung isuk leuwih Badung isuk mah leuwih bener ya jelema geus beak bener beak salah masuk bener benar makana eueuh jalan jeung urang harus berbangga diri komo nyalahkeun ka batur aya tukang mabok aya jablay ulah digalakan bageuran tukang mabok mah kenapa dia karena orang yang sedang mabok jelema Badung hakikatna itu orang sedang mencari siapa jati dirinya aya jablay ampihan egois mah maksudnya urusan gitu sabab kemaksiatan mah kalau direbak bukan redam malah merabak kemaksiat mah yang geus kitu akhir zaman moal bisa tukang mabok ulah digalakan komo konyol mah wah sia kokonyoleun ulah isuk-isuk sesompoyongan grokeun tas mah tukang mabok mantas mabok di lapangan geus nyarap nyencan nyarap bere kupat bere jarum pentol 7 rungsep mabok bae pengertiana dulur eueuh jeung berbangga hirup bener Allah kiai tidak boleh berbangga dengan kiainya komo tukang ceramah mah ye kokonyoleun pan tukang ceramah menang papatungan ya kula dibayar ku papatungan ieu ya tuh sadar emang geus kitu nyatana aing mah ih atuh umpam mulu dan di dieu tanpa guru wawan pan kumpulan masyarakat bener 1 perak 2 perak 7 perak kumpulkan ku panitia dibayar ka saha ka kiai berarti kiai menang papatungan atuh jeung bangga hirup mah betul Allah sabab nu mantak teu meunang berbangga urang mah manusia ngaranna ge hamba urang mah hamba harus menghambakan diri pada yang pencipta Allah subhanahu apa itu menghambakan diri atuh loba kos kieu modelna ngaji tah ya pengajian euy di lembur kula ieu ieu di lembur kula di aya pengajian aya malam naon Mang Iwan teh malam naon Mang Iwan di ditu di Sumur Keramat Mang Iwan malam Salasa Mang Iwan tah eta mun bisa mah Pak tah ayo urus tah supaya jadi tah tangkal bener nya urang mau buktina geus urang picu manggeus ayana lah geus gua apleh jangan kotok Mang Iwan tah kiriman eta teh Allah ulama datang ke hiji lembur secara Allah ngutus Rasul ngamusuhan ustad sanajan leutik Mang Iwan ulah macam-macam di luarna ya Allah subhanahu wa ta'ala ngeunaheun tah kadatangan ku Mang Iwan di Keramat di cicikna nyalehkeun sumur sentul tadewan kena mandi kana dewan tah Haji Hasan tah karabak-karabak kenapa di dinya wadai awakna nya nama artinya orang kudu menghamdakan diri ke Allah subhanahu ngahambakeun diri ke Allah subhanahu Allah hayang resep ka urang na kudu deket jeung Gusti Allah kieu contona ye urang keur diuk bae aya jelema datang
Assalamualaikum. Cek jelema. Aya naon mang? Waduh, coba sih minta duit 50.000 mah. Dibere ku urang tah 30.000 ngageretak. Hi, aing butuh 50 dibere 30. Sia mere daek teu daek. Rada nyarekanan ka urang dibere ongko ngagerendeng resep teh hewa ka jelema kitu. Resep hewa. Hewa dibere ongko sia ku aing lain nuhun. Nah, urang keur diuk, Waalaikumsalam. Salam. Coba aing minta duit sih 50.000 bae. Dibere ku urang 10.000. Eta nuhunage 17 kali. Nuhun nya mudah-mudahan sia panjang bolna nya cenah. Nuhun ngeborobot we ngadoakeun. Resep teh hewa. Resep hewa. Atuh resep eta sakitu ge ka manusia. Atuh komo urang dibere cager, cak urang teh nuhun ya Allah kula dibere sehat, batur mah setruk. Cak nu setruk teh nuhun ya Allah dibere setruk, batur mah pae. Bener, cek nu teh nuhun ya Allah kula dibere pae, batur mah diudag-udag hutang teh anggeus-anggeus. Nuhun ya Allah kula dibere cager, sanajan can daek ngaji, sanajan can daek ibadah, ngadahar sangu karasa keneh sangu ngising keluar keneh warna koneng nuhun ya Allah. Resepen teh hewa Allah. Atuh resepen. Ayeuna ieu urang dibere cager, dibere nikmat, loba duit, ibadah henteu, ngaji henteu, taat henteu. Resepen teh hewaeun Allah. Hewaeun jah sia cager ku dibere cagerna ku aing, sehat deuh teu ngajeding sia. Tah, urang bae ka manusia anu aya beradab mah resep atuh komo Gusti Allah. Benar? Makana deketan Gusti, gukeran Gusti dengan cara apa ngadeketan Gusti Allah? Loba variasi. Oh buadeg. Awewe atuh ka salaki ngabikeun diri. Betul, Bu? Heeh. Mana tah awewe yang ngadeketan Gusti Allah lewat salaki? Seuri-seuri hareupeun salaki. Ulah seuri tanggal 1 doang datang ka tanggal 5. Coba tanggal 20 genep bisa henteu seuri hareupeun urang mang. Atuh pan bikang mah kuari mah. Nah, lain kuari bae baheula lagi meureun. Aya seuri ka salaki boga duit. Keur boga duit mah adukutan bae ka salaki kos mengo anggora. Datang endeu kaliak jempol sukuna. Ngok wali badan be di suku urang. Pamajikan kula ya bulan mulut kieu mah. Lo make baju make kutang bae. Bulan mulut pun aing loba duit meureun. Kedeung deui bulan Sawal. Merek pek. Lah atuh kos bigang urang memangnya. Boga duit mah. Urang keur ngomong motor ge dibantuan. Dia neng nyemprotankeun buah belak duit huluna semprotan sepakbor salakina nongkrong endog puyeuh ngajendol cek bikang eta nu ngajendol semprot atuh ulah tolol senep ieu mah tukang nyemprot boga duit bener giliran teh boga duit aduh kos kotok ngerem teu meunang kacabak kaju muringkak bulu. Eta ibadah bu eta ke situ bener ibadah. Mana ibadah laki ka pasar mang. Nabi ka pasar, nabi ulah kokonyoleun dewek. Nabi ka pasar. Lalaki nu ka pasar salengkah sami sareng rek ngalengkah ngabela agama Allah. Salengkah. Sanajan kiai ka pasar. Kula sok inget jeung aki-aki jeung almarhum tah. Ka pasar. Ka pasar iluk itu sok pan blok teh sok ngaliekan urutnya teh kitu tah. Tukang ngenyana urus sendalnya kurang dilihat kerletik ieu nya anjur ada ngalamun sendal kaliek pegat cenah si aman pala bayi mang nali teh baheula teh pan blok pan budak teh mah kitu baheula mah nya sok tah meuli minyak derigen pan ku dengkul bruk begitu baheula mah kuari mah nya minyak tanah eueuh ka pasar nabi ge sami eta urang ka pasar lalaki ya salengkah reka pasar pikeun apakah anak pamajikan sami sarang hendak ngalekekeun suku ngabela agama Allah jabah heula manu ka pasar lalaki kuari mah awewe kunaon eta bisa awewe kieu baheulana pamajikan nitip pangbelikeun kutang paneuh ukuran baheula mah urang dek meuli sapatu ge make tali plastik nah dijijiwir pieu kolot ari ngopi di jalan Pahili jeung tali plastik tape atau gede cek pamajikan ka pasar ka kula belikan kutang ge kutang baheula mah lain BH kutang mah kancingna 7
makanya susu parawan baheula palangker sabuk pengaman pan kencang lah BH mangan sabaraha siki kawat di tukang tilu ngaranna ge BH beuteung hau makanya nu make BH mah harau utang ka ditu aya kantongan gon sisig nya jeung duit koin bisa asup angin berekrik ulah ingat mun nyusu keur leutik pan kula manggeus gede hese di sapi sampai kok kita bisa di sapi aing mah bener RT agak kita bisa di sapi budak di sapi hese di bodongna make spray nya nama kula mah hese di sapi pan jadi adik kula aja salah di sapi kula mah nyusu deui bandal eta mun hayang nyusu bu eta haliu mukan kutang biru urang mah geus bibir ya mah urang mah keur mukan kutang hiji-hiji atuh haliu urang geus kieu bae can aya keneh bae pentil ya atuh geus urang we poek-poek mati lampu jeung dewek nyium ecok dah pantis amat birisnya congor ranjang tolol sulah ngaji cek aing ge awe tak boya nu mata ka pasar ya kak mun ka pasar kula nitipang belikeun kutang ukuran eueuh dicomot bae ku salakina coba sakade kumaha colok sakade kieu eta lalaki ka pasar kieu bae ngapangih jeung mah justru deh ka mana pasar mah deui jauh ukuran tolol ya Pak pala bahaji naming rabu babru Haji Suud pan barobah mainaon mang kutang bu majikan ukuranna bu poho cenah nya bila ku sakade tablak amatnya cenah sakade ke jalan tawene cenah dibeli bae dipaksa pas dipake ku pamajikanna buat etoin jadi susu lain ngolo susuna tak gara-gara eta kuah dibikin kap ngas eta becus ke pasar kami nu ke pasar gara-gara kutang geus lalaki kapas ka pasar mah jauh seperti kebutuhan umat Rasul mah ya Pak ya teu konyol apa kerjaan dapur yang bisa dipegang dicekel Rasul mah ngumbah piring baju soek dijahit hayu Rasul mah paling sang cek urang mah kurang pun kok konyoleun waduh balagu tangkang cau di suku ge tidak dipiceun kali akunya ngobabluk nyarekanan ka anak urut dewek kok badog cau di dinya beletak behulu kena congo meja aja taplak mejana kebetot kunyana sayur medok kabeungeut kabeh konyol sih atuh pan urang mah kabeh dipasangkeun ke pamajikan bener Bu istri bukan babu bener lain senangkeun pamajikan mah ulah cenah capek nah es dari dahar bener Bu kumaha carana kawin deui cocok Bu henteu cocok Pak moal akur ieu ti baheula ge lain pembantu pamajikan mah Pak bener istri Nabi mah menganggap pendamping hidup itu hakikatnya istri bukan pembantu urang mah kos pembantu karek ngedeng pamajikan suruhkeun kopi aing tuh bener keur parawan can boga anak hudang babari geus boga anak pan hudangnya runggiang ranggieu kos meong nyemplung gigi brig heula potongan leumpang diseret pan leumpang diseret bener beres kopi ngarokok garetan di dapur barangkat deui capek jadi awe betul Bu tah karena ibu capek ya menang ganjaran ka surga tuh berarti kan variasi anu ngasupkeun Allah ka surgana ka manusiana diantarana kitu nyusuan di urang ngapleutik ganjaran nyusuan anak man atuh bapak naon belum ditanya tuang ngedot kudu diben mercon pepentilna awang matin men teh urut petasan abak wol-wolkeun ganjaran eta bener Bu ih bikang manggeus masyaallah Pak aya untungna jadi awe gua ganjaran malulu
bikang mah kaseri-seri di hadapan salaki, ibu senyum depan suami, suami merasa senang hatinya, senang hidup, hibar ke hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, cek Allah gerah hudang saya senang. Bagaimana senang berkata, cek senang, saya tidak akan beranjak dari sujud ini sebelum engkau ya Allah memaafkan orang yang sudah membuat orang tersebut senang. Kawewe seri ya, saya amat seri, tinggal nyengir doang. Benar, loba tuh ganjaran. Alhamdulillah encan ngurusan kami keletik bah, masya Allah pemuda ulah sok ngalawan ka indung naon sababna tuh di luar daerah aya jelema dikutuk jadi batu maling kunda gara-gara ngalawan ka indung. Coba siapa ngalawan ka indung dikutuk jadi tai. Ya tai sia kiceup biasanya nonton ja bau. Benar, doraka ka indung di antara umat Kangjeng Nabi sadaya dosa-dosa bagaimana nanti di akhirat. Tapi doraka ka guru, doraka ka indung dibayar kontan di alam dunia. Teu nunggu engke. Doraka ka indung mah dibayar kontan. Sejumlahna dosa umat Nabi yang dibayar kontan tidak nunggu di akhirat. Doraka ka guru hiji, kadua ka indung. Anggeus. Naon sababna? Indung mah gunung panangguhan. Benar? Kasih sayang mama luar biasa. Orang aya bobogohan ngomong sok leuwih jeung bebene. Tidak ada wanita yang menyayangiku selain kamu. Masih akan manakeun urusan ti beureum. Benar? Emak keur dahar urang ngising teu gila dijiwir urang diisangan. Ngisangan orok ngisangna ngumbahna teu pati bersih dahar deui. Pan rada beda sanguyeuh cenah. Itu tai nyelap di kuku. Ye jajal abah urang keur dahar, urang ngising. Daek ngisangan. Tuh, jawab sorangan. Keur daek nage kapaksa, urang main cewer bae ku leutik. Ditemplokeun ka tembok ulah kos cak-cak bae bluk bae. Kieu bae. Ngobrolna make suku. Jagila urang mah bener. Tuh mama, mama mah jasana luar biasa betul, Bu. Jore ku jorena anak tilok diomong jore di alam ku mama dicadel-cadel ngomongnya oh iya mah silaja si jahe si cikur jalaja dicadel-cadel ku mah urang. Bener, hidung ku hidung nak mau diomong hidung ku mah urang mah wapung-wapung ka luhur puang luhur teh orok cok orok aduh payah aing cenah yo poho bener mah ku atuh boga orok ditampak ku mah cium dia anak mama hidung ge bersih puputihan hidung ka kuku-kukuna kos kotok salasi toh bener atoh mah urang geus make mukena rek salat urang ki ngompol di susuan werbe teu marah werbe ki malah ngawih mah urang baca lagi mukena emak sakitu doang geus. Pagawe anak wata barang orang mandek Jumat diompolan bualangkeun orok kos gori bruluk bae. Anak sia ngompolan aing bukan datang kurakna anak sia jamual reuneuh ucel lain mah ieu bagian ban 17 pan ieu. Benar tah makana awas muda benar terasa setelah tiada cek Mang Oma teh kumaha laguna tah tapi eta terasa setelah tiada laguna eta lagukeun terasa setelah tiada geus sakitu aing soalna teu ngeunaheun rumasa kos me dicangcang terasa setelah tiada geus eueuh mah dicengcerikan indung mah aju paeh bae nih cek mana korowot koing sia aing hirup mah biasa aing palingan bae ku sia sagantang pagawean dewek geus eueuh dicengcerikan ku sia ngokonyaleun benar keur aya mang masya Allah sabab mama mah tempat mengadu benar lamun cok bahasa Yesus mah mama adalah Yesus sebelum Yesus ini konyol. Hatina mengadu saja ka pangeran pan ka emak urang hayang kawin bebeja ka emak moal ka abah walak itu mah
gak ya ka abah enon sia kawin bah para banaon anak jelema kawin gencat itu kawin kan mesti heulanan terus dewek nu atuh be rezeki ka emak udah ngagalendotan memang tas magrib teh ya maker ngerikan ieu pan beheung sok angin pan udah gubang emok geus ka perum tengah pan nyumput ka panggih kana beng tolol ta bang emok kana jadi awak aing CCTV ieu nya duh paragal cenah ieu nyumput bade bang emok ieu puyang cenah lah paeh bente aing cenah lah konyol sih jelema na naon sia jeung mah teh yang kawin mah kawin umpama emak can panuju moal marah mama si hayang kawin heuh aduh heuy hayang kawin sia ngising ya koneng kene mun geus hejo teh sia kawin cek anak atuh teh pari mah paeh teh main tuh emak bener hayo pamuda mamah ya ngabelaan beteng lapar yang penting anak kenyang ngabelaan sare teu tibra nu penting anak tibra betul bu Masya Allah jadi mak ngeunana hi uyuhan jadi awewe daek bener karek erep anak ma urang hees urang keretik nyaring hayang nyusu diangkat ku ma urang disusuan bari nanda ngegenyil be orok nyusu seubeuh orok nyusu biar orang pengges coplok bapantul susu mencongok bapaknya balik waduh hok amat culak-cilak oh mitor sedot atau mau orang bentak geus nyibrolong bentan age kenceng amat di orok ye jeung orok cinglu capek jadi kolot awe capek pamuda benar ayo muliakan mama terasa setelah tiada tidak ada tempat mengadu betul kama orang bebejan naon ge hayang ganti HP kama balik dia kobong muarah dah yang buka HP ana uluk salam ge henteu datang ngawadang di dapur cek mana suka aing embe sia balik lu kobong teh uluk salam aja manjar aing embe sia kun paleng-peng dong koprak cager sia teh cager moal balik mak menang sapoe ditanya dua poe ira sia ka kobong deui teh bae ih ceungeung meureun lain geura ka kobong geura pinter sia teh jadi kieu jadi kuncen-kuncen dari Banten gampang jadi kieu mah janten titah ieu ngaji mah ira ka kobong deui teh bae ari sia kunaon manyun bae hayang HP oh balik modok hayang HP santi kuari mah HP naon Oppo yeuh Oppo bae kudu mamaran tuh di dapur ngabuadag topo balang gua tah topo ceungeung ya kolot tuh emak bener deudeuhna emak mah tilok jengkel ke anak betul tilok marah mah leungit jengkel mah bisa kabawa paeh kaje jengkelan ya mait tilok mamarahan ya mait atuh kumaha geus paeh mamarahan ngalepakan nya di jero kuburan ieu paeh kaje jengkelan jadi ku anak tuh mama tilok jengkel apa sabab maju lamun ibu jengkel ke anak caduk kami ulahkeun asup surga nyium wangi-wangi surga yang lalakona 400 tahun moal ka ambe ku anak anu dipika jengkel ku emak makana tilok jengkel mama harita marah harita cager tuh bager indung betul nih luar biasa ih potongan murubut be ka surga geus teu nyangkol-nyangkol acan kaliak anrok nges di kasur wasup kasur gak cangcut doang jangkutang ayo pemuda bener ini zaman akhir betul di mana di zaman akhir bakal banyak anak-anak yang durhaka terhadap kedua orang tua mainkan otak bisi amat ya hadis nabi ada di anak aing berarti aing dikeresakan jadi anak doraka mak abah orang gawe di kota di kampung Gusti lebaran terbalik Jakarta tabrak bajai itu keren ketabrak nage emak orang pasang badan di rumah betul anak dengdengan make baju bagus anak aing kudu make baju bagus ulah eleh ku anak dengdengan emak bener anak batur buka sepeda listrik aing manek nyeun sepeda solar mana ngebul ke sareta emak ji mama ngising ka kebon aya jambu siki hiji melang ka anak jeung si bungsu konyol jeung si bungsu anak karak tilu siki ge dibikeun ka anak abah urang ngising ka kebon aya jambu di hakanan bari ngising
Moal beak-beak tai luhur dia si anak dipiceun. Beda bae lalaki mah ih bener. Beda bae manggih papatong me di jalan jeung anak papatong ngeunah henteu. Bener beda ibu memang geus kitu kodratna jeung awewe mah listrikna tilok pareum. Awewe mah beda jeung urang mah pareumna ada masa tidak berfungsinya. Awewe mah tilok pareum. Satibra kumaha sare, setibra apapun tidur, kalau mendengar lawang ngagolotrak pasti dia bangun. Malayu tah. Malayu picung ke situ. Iya, setibra apapun dia molor, kalau ada yang ngagolotrakan pasti dia nyaring. Awe mah bener. Soalnya tibra hees, salaki balik. Assalamualaikum. Udah. Jajal salaki tiberang pamajikan kuat setengah poe ngadagoan. Gesuk-gesuk boy londangan ka mana boa. Balik jam 2 orang hees dia begadang asar karak asup jasa laki nanti hudang digubruk-gubruk goblok laki mah bener jadi bikin mati berarti golotrak be wah maling buah belakang nan gitu buku meong narajang boboko tuh bikang tilok parem bikang mah bener jong memori nanya mau kuat bikang mah baheula orang nyen salah mang kuari pasea benang nuhula dirampetan ya sia ya dah gitu pokoknya mah pasea jang bikang jamal menang dia nyana bareng jeng marah ka urang dendam nanya hiji ngabalikeun 10 jajal ku urang hes bae sia dewek ke karak udang nambahan ka dituna usah henteu ngadikeun peler be gawe moedan meureun tuh kumaha tilok di dieu kana peler jadi dinya ngomong naga salah cara ngadukan peler atau peler aja di dinya ji lamun peler ditarang di diu kan karak ngomong sungut sia untuk ngona di ngabdikan diri ka Allah subhanahu urang mah manusia awas pemuda terutama ibu awas ya ulah saomong-omong nak anak mah manjur doa kolot mah nembus kaluhur tanpa diawali ku sholawat. Seperti apa? Cak Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, aku ada dalam sangkaan hambaku. Indona khairon, mun nyangka bagus, fa khairun akan terjadi bagus, wa indona syaron fa syarrun, lamun nyangka jore bakal jadi jore. Loba contohna di antarana contoh hadis qudsi. Urang jengkel ka anak. Cek ibu teh, cek emak teh, tolol sia, nyangka goreng ka ulah. Lamun teu budeg anakna. Cacalangapan be kos potong akan karet. Tah ikri budak sia pasti budak ulah gitu kota we mah Syekh Nawawi tanara nah luar biasa Syekh Nawawi bagaimana mamahnya ngomong lamun jengkel ka Syekh Nawawi doh sira Nawawi sing urip punjul sira sing jadi wong punjul sira cek bahasa Jawa cek orang Syekh Nawawi stek jadi jelema mulia sia stek jadi jelema mulia sia kasalna kolot ka anak bukti Syekh Nawawi jadi ulama Hijaz sanu teh nyaho ka Syekh Nawawi benar tak ulah kitu aya mau budak sia bau babi sia ye nu edan lamun teh jadi babi dohirna lamun jadi babi batina naudzubillah min bogoskeun bae ngomong mah sia teh jadi hansip sia gitu ha jadi polisi mau modal ieu kuasa mah ya supeun deui kuing sakajero lah enggesel ka anak mah bener komo lamun anak awe ngalunjak ka kolot deh pan pahlawan kuari mah barandal tanggung mah piring ngomen HP bae hadangdan hoi mah piring sia oh ngorokan halis bulu mata upil palangkakan dia bedak purol pan awewe mah ya awewe ngalawan ka emak ngomongna kieu mama geurareuneuh kang kurak sia karasa ku sia da bakal ngajuru bikang mah bener pamuda marah di mana ku mana cek mana geurareuneuh sia atuh seserian ye mah ayo marah nu bener ge ulah reuneuh di mana ieu pohon mun jengkel teuin ulah ngalawan ka terasa setelah tiada pemuda betul
orang sukses boga pakaya mak geus teu aya hayang mere mah ini jasa saya yeuh menang abdi mah hasil berkah doa ti mah yeuh abdi teh bisa kieu boga pabrik baso boga perusahaan cilok nama teu aya mah bisi dengarkan nyerena mah enggak artina orang berbagi jeung kolot bener beuh indah eta saat anak sukses orang tua menyaksikan beuh boga mobil orang ayo mak neuk ka mana hiru naik mobil idih mama kolot indah jasa ulah pamajikan me di jijiwir balagu nini menek ojek balik ka Cilongok ngaji Cilongok tinggalin haji salah naik lain ka picung ka Pabuaran mengaji tapong baheula nya ieu di mana ieu Pabuaran cule pan cule we nya nama ngaji tapong mah nya cule sia atuh daya kurang picung naik ojek ka Pabuaran teu kapanggih mah leungit ku aing take aki ngaji tapong almarhum inget bae aing ngomong aki leungit keren teu sial mana eta hayo mudah bener ya senangkeun indung keur aya betul bu naon sabana urang keur leutik ji memeh lapar memeh ceurik sumsum geus disungut pepetil susu geus disungut bener memeh barasa memeh hareudang geus dipandian memeh arateul geus digaroan ku kolot betul hayo senangkeun keur cager mah ulah geus gering ku sadaya ulin geus setruk ditanya mah hayang ka mana atuh geus setruk tolol mah hayang ka mana hanyung ngait hayang ka Tanjung Kait nu setruk konyol idi balagu jasa bawa Tanjung Kait didodorong me kursi roda di Tanjung Kait nyungsep irung kena balokeng leungeun teh lempeng kos ti tinggi ngaringkel ye konyol sih keur cager senangkeun mah hayang ka mana mah hayo hayang ka bawa ka Lipo hayang ka Robinson wajak tingkat 7 tinggalkeun di luhur kena puputeran mana lawangna budak jadi gitu pesadane senangkan kok ya karasana kieu lamun hate emak senang ku pagawean anak rasakeun barokah hirup mulai dari pemulung boga motor butut leungit boga pukuda leungit boga losbak leungit boga kol desel leungit sampai boga pabrik naon sabana makna senang doraka ka indung bapak beunghar ku beungharna samemeh menang adab ti Allah jelema nu doraka ka indung bapak moal waka dipaehan jadi gembel di alam dunia geus dihinakeun ku makhluk karak modar doraka ka indung ka emak terutama gampang abah mah cek wala ka urang minta duit dibere henteu tampiling pensial ta kota laki digencet ku lawang aing mah teu salat jeung ngaji kubil boloon tas yang marana sia cenah mun da asup ka lawang dengkek plek bae aduh aing pae henteu telenges da kakinya untuk itu main mau jadi kiai tapi adik benar hayo emak urang boga duit gajian bikin ka emak ulah ka abah beak pake beli rokok propos rokok lagi konyol ka emak pan ku mama dibelikeun ka geulang bener bu ka kongkorong nya ka anting menang geus 10 tahun hayang kawin mak hayang kawin cek mak urang teh kawin cek ya aing rangem kos jurig Cina boga sia ieu aing mah beheung doang jeung ceuli aya awewena aing rada kaget sia boga bebena sia mah jore kos abah sia dekok cenah di uyan sia laku ih cenah aya mah cenah gulis benar muliakan nu khawatir begini pemuda saat urang boga dosa ka kolot kabawa maut ka jengkela neuk ka tobatna jatuh urusan jeung emak benar ngagegerungan urang di hadapan duhurun kuburan emak mahampura ma kula loba sok suntak-sentak kula sok ngabentak ka emak sok ngagebuk ka mahampura moal bisa moal ditarima ku Allah naon sabna ka jengkel ka bawa maut ku ngajakeun indung betul bu makana kelebihan wanita tilok jengkel ka anak alhamdulillah terutama orang pemuda supaya bisa baca Al-Qur bah lamun boga anak bisa maca Quran indung bapana paeh cicing bae di kuburan
Kedek percaya keneh bae ka aing ke ongko. Moal gede pegan nih pandiana ge. Ngenen wae. Ngeunaheun boga anak urang paeh, boga anak maca Al-Qur'an, bisa baca Al-Qur'an, bisa baca Al-Qur'an. Aya jelema keur digenjeran ku malaikat keur diliak beuteungna diwampak uluna. Bapana keur disiksa di jero kubur. Eta Gusti Allah cek Gusti Allah. Malaikat ulah disiksa jelema. Aya naon Gusti? Anakna keur nyebut-nyebut ngaran aing dalam dunia karak bismillah encan Rahmanirrahim. Anakna keur nyebut-nyebut ngaran aing ulah disiksa. Anakna keur nyebut-nyebut ngaran aing karak bismillah. Atuh kamu bisa maca Fatihah. Bae ngahep-hep bae kobo bongkong di kubur. Aman? Bener? Tuh, kudu bisa baca Al-Qur'an. Urang nu bisa baca Quran, maca Quran imah mun dibacakeun Quran, setan kalaluar, malaikat rahmat ararasuk. Namun imah teu bacakeun Quran, malaikat rahmat kalaluar, jurig arasuk. Puasa bae rumah tanggana ge. Tengah puting siring babuk make guguling. Karena batu jengkin betus. Kapuk ka urang. Jeli kapuk, mata kapuk, asup ke kamar, incung aja ngek pacar bobongkong. Maca Al-Qur'an. Orang sebagai generasi muda harus prihatin. Aing teu bisa baca Al-Qur'an, teu bisa maca Al-Qur'an. Jeung indung bapak dulur kula nu di dieu kudu ngarasa rugi lamun boga anak teu bisa maca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an sebab urang mah manusia beda jeung binat. Jeung bina beda dina aprodna manusia jeung binatang tapi endek sarua dina ieuna. Sarua di belah mana? Embe hirup urang ge hirup, embe anu bikang urang ge, embe aya badot urang ge lalaki, embe ka kandang urang ka imah mang jelema mah. Embe nyatuan urang ge dahar, embe ngajuru bikang urang ge boga anak. Balikeun ku urang ye aya embe ngaji. Tah sabodo tah mah geus karolot ieu. Aya embe bikang make tiung. Nah, aya embe salat. Aya embe Jumat. Tah tarik ku urang, mun aing tilok make tiung berarti sabodo tah mah lain kula. Lain aing lain. Dewek nu ngomong. Lamun aing teu salat berarti geus sakitu we geus. Teu kudu marah, bener. Teu kudu marah. Lamun aing tilok ngaji berarti tah iya di urang iya dulur kula di dieu loba embe loba jelema. Berarti dulur kula embe malulu ya. Aya embe ka musala ka masjid aya tolol geus meunang ngabungbuan. Ngariung jelema ge aya salat tilok ngaji tilok di salat nang di masjid konyol. Nyapang hareupan ngedeng deui pireu. Ya ngaran nyalatkeun. Konyol kieu wah ngadepak bae aing mah. Tumbung ya bongkong. Eta embe, tah tinggal balikeun maning ka masjid cager apa geus meunang ngabungbuan. Sabodo tah jawab masing-masing ulah kuari jeung geus peuting. Bener, maning disebut embe, maning disebut jelema. Hayang disebut embe hayang disebut jelema. Mun hayang disebut jelema ibadah geus sakitu. Sebab tugas manusia adalah ibadah. Tugas manusia ibadah. Tah ya terakhir ya bawa ya kurangnya ya bawa ya. Bawa ka imah ya. Apalkeun Bu nya sebelum kumpulan Bang Emok baca dulu. Ulah kieu be saya berjanji sumpah nasabah kalau ada yang nagih mau kabur ke kebun kelapa. Iya be bacana ya. Ya. Mado amis. Barang. Apalkeun. Itu Mang Haji Hasan coba aparat apalkeun ya bawa kami tak abri tak bawa ka itu ka Kodim. Ka Kodim naon. Mado kieu nya kan ya. Mado amis. Satiap-tiap mado amis. Anu amis lain madu bae. Mun teu amis lain madu
rekam ge. Ye bawa mang lumayan teh bawa gay ada ya madu gitu kan ya madu amis setiap madu amis nu amis lain madu bae mun teu amis lain apa henteu apalah balik mah bisa lah ya benges ya madu amis setiap madu amis anu amis lain madu bae mun teu amis lain madu apanya tak artinya kieu manusia tugasna ibadah tugas manusia ibadah lain salat bae mun teu ibadah lain manu apal genta lumayan di si Robert ya Mang Matin geus mulus ku ari mah bo bikangna ge bulis cek aing mah atuh diksa deui madu amis setiap madu manusia tugasna ibadah setiap ibadah tugas nu amis lain madu baik ibadah lain muludan baik ibadah lain make tiung baik ibadah lain salat baik mun teu amis lain madu mun teu ibadah lain naon lamun lain manusia eta cager jawab nama namun lain manusia berarti atuh naon bae eta mah kebo henteu salat benar berit teu salat cak teu salat atuh naon bae eta mah janu teu amis mah lain kopi bae bener naon bae eta mah geus eta bawa eta satiap manusia tugasna ibadah tugas manusia waduh jam hiji capek ti koro aing talan mudah-mudahan hajat urang diterima ku Gusti Allah anu dihaolan peuting ieu sing meunang karinganan siksa kubur dihampura ku Gusti Allah anak-anak urang dijadikeun anak-anak anu solehah urang maot mugia meunang ridho Allah subhanahu wa ta'ala agama Islam di lembur urang dikuatkeun iman urang ku Gusti Allah dikuatkeun Allahumma amin ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu jamil ambiyal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.